Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kuwu Desa Luragung Tonggoh anu kusim kuring dipihormat, Bapak Nana Mulyana salaku sohibul hajat anu nuju kanugrahan bagja anu kusim kuring dipihormat, Bapak-bapak utusan ti pihak calon panganten istri hormaten sim kuring, kadang wargi anu ngaluuhan ieu acara hormaten sim kuring anu mudah-mudahan dimulyakeun ku Allah. Puji sinaran syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kasehatan sareng kanikmatan ku jalan rahmat sareng irodatna danget ayeuna urang tiasa kumpul di ieu patempatan dina acara nyandak sareng ngamikeun ki calon panganten pameget. Shalawat miwah salam mugia tetep ngocor ka junjunan urang sadaya Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, turdugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah tumut kana ajaranana sampai ke akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di dieu sim kuring cumarios salaku wawakil sepuh ki calon panganten pameget sakeu acana seueur ku kapi unjuk langkung ti payun sejak ngabageakeun kautusan calon panganten istri anu jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang rurumpaheun padumukan sim kuring. Wilujeng sumping sumangga linggih masing raos sok sanaos patempatan sim kuring sakieu sauratna. Nembe kapireng ku urang sadaya rehna bapak-bapak utusan ti calon panganten istri pamaksadana nyaeta ngabandang nu gandang Cep Aditya anu bade direndengkeun sareng putri nu geulis nyaeta Neng Ratna dina kursi Gading Gilang Kancana dina acara Walimatul Arusi. Mung sihapunten sakali deui anu kasuhun sim kuring saukur manah biwir sambung lemek suku sambung lengkah anu ngagaduhan kawenanganna mah nyaeta sepuhna ku anjeun. Sim kuring sejak tumaros ka Bapa Nana Mulyana, kumaha tah wireh tuang putra teh bade dicandak, kinten-kinten bade dipasikeun atanapi henteu. Alhamdulillah pami bade dipasikeun mah. Mung sim kuring sihapunten anu kasuhun tuang putra anu dicandak teh mung mawa awak sabeuleuh genjer kumargi kaayaan di sim kuring anu sakieu sauratna kauninga ku urang sadaya. Bilih eta engke sim kuring sareng kulawargi ngiring ngabring nuturkeun ki calon panganten pameget anu dicangking ku utusan. Sihapunten sanes henteu percanten ka utusan mung sim kuring sareng kulawargi hoyong ngiring dina ieu acara Walimatul Arusi pun anak anu mudah-mudahan tiasa ngambah rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah. Amin ya robbal alamin. Rupina mung sakitu waleran ti sim kuring hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.